Ah, wah nya euy, kamari teh kan jual cau ka urang teh. Ka mana merek meuli cau teh euy, euy. Teu kaharti. Tadi aing nyungguan teh, jual cau di Bukhara rese saturu yo ge, ampun anya. Euy, Mana cau teh? hah? Mana cau? Oh, syukur datang euy, cager. Alhamdulillah. Oh, cauna keren cokotannya dagoan. Mana teh? Cing heula lah. Heeh. Teh dagoan di dieu. Oh, lah lumayan euy ah. Aya yang beli asin-asin wae meureun. Bos. Euy, Euy, tak ieu tah cauna tah. mana? Tah. Teh cau lumayan nih kek. Ieu. Heeh. Oh, lumayan barentang ieu mah cauna mah. Kayak sebaraya. Ya 100, mah 100.000 lah urang mah. Ya semahal aing. Keur butuh buana sakitu teh. Tong sakitu atuh. Hah? Tong sakitu. Alah buahna ka babaturan gitu, tangkulatna babaturan jadi urang sakitu teh harga sakitu geus pas gitu 100 teh. Kurang maja deh teh Hah? sebenarnya mah kurang maja deh teh. Da cukup mah sakitu teh kolot teh cau kieu teh Hayang sabaraha nu benerna ieu mah kitu. Hah? Hayang nu sabaraha nu benerna. 100 urang teh bisa taeun deui. Mahal teuing. Ka baturan kamari ge 150-an ieu teh. Saturu ieu teh. Bingung ngajualna urang teh kitu. Hah? Bingung ngajualna. Da cauna cucu benteng ieu mah. Heeh, eta ge teh benteng curaja itu nya. Oh, cu raja Ngan petot rajana nih. Ngan rajana ieu mah jadi berada ieu mah asli mah nyocan nyebutkeun petot. Sok bangaledek kitu lah sate buburu lah jadikeun. Aduh aya naon doser euy. Angel. Sudah cau urang itu teh cicaka. Wah, wanteu. Cowani euy. Hah? Cowani. Aing mah Cowani aing mah. cau benteng. Sakitu mah kudu 100. Hei. Pokona mah. Hei. Naon teh? Naon ya? Caw saya iya. Mana? Iya. Ah, tuh mata ke jual deh cau urang. Caw urang naon kagak anu di ditu du urang ieu. Tuh, aing ngariweukeun eta. Saya. Eta. Iya, lain cicing heula. Bukan ku ikan dibeli, ikan ditawar. Wawanianan ieu teh caw urang kakek. Makan bawa sagala. Iya. Ngeunah ti mana teh? Ngeunah. Kan ieu teh ku uing dibeli. Hah? Dibeli ku uing. Tawar itu model teh. Beri tawar. Caw batu ya teh caw urang lagi beli ku maneh. Benerna ieu teh caw saha? Caw nu saha? Cau urang. Caw nu ieu atau nu ieu? Oh, Caw urang. Maka beli ku maneh? Sagala da urang itu nawarkeun dibeli ku uing. Tawarkeun ieu mah. Wawanianan tuh kakek maneh. Dicing. Hah, cocok. Ngaikeun. Ieu cau sisi jalan. Hah? Tah cau teh ngolapes ka jalan. Urang teh mawa motor. Banding ku abek cau dijual ku urang. Nah, makin dijual pada teh hak urang kakek. Hak urang. Ngaikeun. Hak abah teh teu jadi masalah eta hak abah. Hah? Kan cau teh teh ngolapesan teh ka jalan. Hah? Sedangkan urang keur bawa motor berat. Nya cau teh teh ngolapes ka jalan ku urang. Lain, lu beneran teh caw teh bener. Caw abah abah. Ya wawanianan si kakek. Lain wawanianan. Wawanianan. Bener. Caw saha? Arek masuk beli. Tong Lu saha urang mung. Hah? Mung Mana? iya ngebatu. Ai kira-kira mung enggak sentong. Apa kuana mah? Wawanianan pokona mana bang. Wah, cocok lamun geus beres tah mun geus deal. Urang geus dibeli nu saha-sahana. Kitu. Mung urang aya sengketa kitu mah, kitu malina. Mal waka. Sok benerkeun heula gitu. Jadi mueun rek beli oge. Da mana sagara-gara make dituar sagala baca dong gadinya mah tuh. Aing ai ka jalan. Hah? Ai ka jalan kudu kumaha banggago ka urang mau berat. Astagfirullah, cau urang dituar ku manehna nyodong ka jalan sia teh. Tunyel atuh bang nu nyalkeun sia teh. Sabari pada teh jalan bannya liliwateun meureun. Ngaralut aki-aki cinggelut.